Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teman tiga muka paksa. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sariring kolbu tarate hate malati ati. Diwuwuh ku alhamdulillah nu jadi panundung rambut nu pajejet dina angen nyapukeun riya jeung sum'ah nu pasolentrah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak minculak ngalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipiri kedua kalimat syahadat berjanji sumpah amolan calinci luncat mulang udar tina tali gadang sidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah sejak husu nuturkeun galur di rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Dua remunggaran nukelar jadi cimata nyamansa naratah cinta antara hamba manusia beber layar tarik jangkar mungkas alam lalagasan nepukeun janji pasini nu dipatri ku jatuh rami antawis pamegat istri nulad nyonto Kangjeng Nabi. Sungguh waktu nyambut catur nyongsi pasini birahi supaya anu ti heula munggaran pakait ati sejasili pikaheman sangsang badan titik diri dan mugi kauntur tipung laksana paneja ati supaya anu ti heula geus moal galider deui siloka kang kalung kembang mangle tawisna ngahiji sagagang kembang kaheman sareng deui kembang kadege. Ingkang rayi anu sejang ngambah sadara ngarumah tangga neleuman leuwih ngalaki rabi diabrul-abrul ku dulur diabring-abring ku kadang wargi tong jejerih lamun zeug meunang kapeurih sing bisa nadah musibah ku kecap sadrah miwah hamdalah. Dina nyacasna karatas bodas hidup duaan anaking sejang matretkeun kareteg ning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna mangsa nu pinuh ku kacinta wanci nu pinuh ku birahi lamunan anu ngajentulin gunung-gunung belah kidul linduh ieuh matak timpuh sakolebatna ingetan lalakon mangsa katupa anjeun duaan melesatkeun gondewa kanyaah birehing rumah tangga deuk diwuwuh ku sifat asah asih jeung asuh malah mandar rumah tangga hidup duaan sing repeh rapi ulah ripuh komo deui lamun roboh amin ya robbal keun we ibu teu ngarti oge ungeug heula. Para asatidah kori-koriah mubalik-mubalighah tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI mukusin kuring dihormat guruwaneun bikeun syukuring ais pangampi pupuh lemur RT RW kades kadus anu sami kusin kuring dihormat ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak berbayak sareke ting-ting papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Urang nyumput dina gunung Simbul, urang cicing dina gawir silih, urang buka ku siloka sastra jeung sasmita. Hakikat kolot baheula nepikeun agama teh ngaliwatan 5 rupa. Hiji silih, 2 silir, 3 siloka, 4 sasmita, 5 silih. Ari silih mah bahasa ibu. Lamun mapatahan ka budak teuing tong cicing ngalawang pantau bisi nontot jodoh. Padahal mah teu urusan jodoh jeung pantau. Katalun keneh nontot daripada nengtet. Kolot baheula ngagugu sabab apaleun elmuna ngahalangan nu ngaliwat. Tah lamun budak ayeuna di pepatahan kuno bieu nyegang. Tong cicing ngalawang pantau bisi nontot jodoh pasti we nyegang. Mun magrib datang nyai tong kaluar ti imah geus magrib sieun sanekala pan loba jelema sieun ku sanekala bari panggih acan. Kunaon kolot baheula jeung sieunan ku bab sanekala ngarah budak bager teu kaluar ti imah mata kolot baheula menjerok kemeuy jeung indungna jeung bapana. Papatahan budak ibu ku bahasa anu bieu nyai tong kaluar ti imah geus magrib sieun sanekala pasti ngajawabna ka dieu keun mamah sanekala dicekek wae ayeuna. Nu akhirna budak ayeuna teu keungeun ku sanekala loba kajadian pelendung beuteungna bapaan tak eta cicungik sanekala. Silih teh bahasa silih sok digunakeun ku bahasa padalangan. Dalang anu kamasyhur Bapak Asep Sunandar Sunaria. Lamun dina bahasa kakawe. Bahasana leungit diri nu sayati ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria.
lamun hirup hayang jadi satria kudu bisa ngalengitkeun ka hayang diri nu aya ka hayang Allah. Tah urang teu kunaon sok susah sok bingung da urang ngagumulung ka hayang diri lain ka hayang Allah. Dari ka hayang Allah jeung ka hayang urang teh jauh meuleuh jauh tanah ka langitna. Ka hayang Allah afdhalus salat fi awal waqtiha, utamana salat di awal waktu. Pan ka hayang urang mah subuh haburangan, lohor hoream, asar ka magriban, magrib oge ka isaan, palebah isa teh pan ka heesan. Ngagugu ka hayang saha eta? Ngagugu ka hayang diri lain ka hayang Allah. Mata rag-rageun darajat urang salaku manusia nu terhormat teh ulah hayang dihormat batur tapi urang kudu pinter ngahormat batur. Ulah hayang dihargaan batur ari urang teu bisa ngahargaan batur. Ulah hayang diajen batur mun urang teu bisa ngajenan batur. Mata batur baeud ka urang teh sabenerna lain batur nu salah ngan urang tina ijideun. Nah batur ge bakal seuri ari urang seuri mah. Batur pedit ka urang teh da urang ge sarua kumeun. Jadi ulah pernah nanya batur kunaon batur baeud ka urang. Pasti lamun nanya kunaon batur baeud ka urang bakal aya balat keur nyarita tatangga baraya ka ditu jadi gibah. Tanya mah awak sorangan kunaon na awak urang nepi ka batur baeud ka urang. Oh geuning urang teh pedit. Oh geuning urang teh tarananya. Oh geuning urang teh sombong. Atuh meujeuh batur baeud ka urang teh nu salah lain baturna tapi tah diri urangna. Kunaon batur armung pangajian nu salah mah lain mung ieu tah nu osok robahna. Jeung dulur teh akur keneh, jeung tatangga pasar keneh, kasalaki popolotot keneh. Kumaha cek batur mending aing aja dokter kitu. Jadi ulah waka curug nyalahkeun batur, hakikat mah balik kana diri sorangan, aya naon na awak urang nepi ka batur kitu ka diri urang. Bener. Kunaon batur maju, kalau loba nanya majuna, tapi tanya mah aya pagawean dirina nu teu nyaho diri urang. Ai urang mah nu batur teh gedogna atuh puguh hulu ujug jangan. Nempo TV anyar, urang teh pan jadi sirah. Nempo mobil mana remah atau juga ratut angin sakedeng deui si eta meuli pila paeh nyiksa awak sorangan tapi gerak kotek tak jeung teangan. Naon penyebab Allah nitipkeun harta ka eta jelema? Bisa jadi aya amal anu manusia teu apal cukup Allah anu nyahona. Well pan urang mah amal teh hayang dibeja-beja wae nepi ka tarawih genep wae ge paran-paran dina Facebook. Alhamdulillah tarawih kegenep lancar, ke-7, ke-8 leungit statusna da eureun tarawih. Ieu teh moal dititipkeun sagala-galana ge batak disebut silib, bahasana bahasa nyumput. Dua sinir. Ada sinir masih siniran ibu. Dan goreng ngaroko Marlboro Black. Ukades teh dibere jarum. Si siniran teh daun sampe make saos daripada henteu nyawios. Ngan cek tukang son, aya ucing dina rantang, cing alungan kuring sabata. Saloyong kapal udara, tukang son mah ngaroko hoyong ngagaluh tara. Atuh di dieu aya budak parawan ti peuting nyaring ti barang marojek ja putus jeung abogohna si siniranana sapatu butut lesot talina. Neng ulah camrutkeun bae cek ustad gantina. Pan atau eta teh ngaranna sinir. Kasur pondok, kasur panjang, kasur ngaroyong di jalan, kumis pondok jangan panjang, jika enggak sisi jalan. Sinir pak, sinir, tilu siloka silo lamun teh dibuka. Kunaon kolot baheula sok nyimpen sawen di luhur pantok. Sawen dijieuna tina harupat, tojoskeun kana bawang beureum, tutup ku jukut palias. Ternyata harupat teh boga makna ulah getas harupateun ngomong tong sakama-kama abang bibir teh di bangku abang letah ke tulang. Nalika ibu ama kasalaki ti hothat bebeakan nyebut si bagong. Tak ibu teh sadar berarti ibu bikana. Ieu teh harupat pak. Katojos ku paku aya ubarna tapi harupat mah mebes kana jero kana ruyungna. Taekeun kana bawang beureum sik-sik ku ibu bawang beureum. Kecelak-kecelak cipanon ucap tekad jeung lampah ulah coba-coba meurihan hate batur bisa jadi kapeurih bakal balik ka awak urang. Tong sok ngawirang batur bisi kawirangna aya di urang, tong nyalahkeun batur bisi kasalahan aya di urang, tong monis kagorengan batur da urang ge boga kagorengan nu sarupa jeung batur. Well nah ibu di jilbab ti bareto gitu
tak sebab ibu teh henteu ayeuna we meureun dijilbab teh teuing isuk palebah laju Ade Astrid. Jadi urang teh Pak aya osok aya kedul keur daek jiga heueuh daekna keur ngelut bade geunggeurkeun batur ge da sudi tetep we ngedulna matak ibu geus bisa dijilbab tong ijit tong rujit tong cuak tong ngewa kanu henteu naha enteungan diri ibu ge jiga si itu bade teh bener pan bapak ge ka masjid teh karek ayeuna tapi naha geus daek ka masjid nepi ka poporongos ka batur ka masjid atuh oi nyeun masjid tamu masih antara si eta ka masjid 2 poe panatik di baheula kumaha cek batur tong kitu-kitu teuing atuh da maneh ge baheula gaples jeung aing patak hirup teh urang teh batur teh adalah urang tutup ku jukut palias disebut palias teuing silip sindir siloka opat sasmita mah sastra urang Sunda lubogan obat urang Sunda mah keren ti seureuleut ti seureudeuh ti soledat geus teh damakna ti seureuleut ti seureudeuh jeung ti soledat geus benten pade mulih ti mana neng wangsul ti warung antara nu nanya jeung ngajawab kudu beda Bapak hayu urang leda da mama parantos tuang jadi aya beda dina Sunda teh Pak tah ayeuna mah pan barudak teh geus pacampur antara Sunda jeung Indonesia da inungna atuh ngadidikna awas jangan main sisi balong nanti digejebur awas jangan main sisi solokan palit keh kurung we akina ti kota saruana we cucu kakek dicari-cari gok di dieu gok kita recrem lamun rek Sunda nu nya munduk Indonesia nu nya munduk Inggris nu nya munduk Arab nu nya sabab Islam datang ke lain kudu robah anak jeung anta anggar we sim kuring jeung salira lain ulah pek baik manggil umi jeung abi nan kudu samur umur ari umi abi keur loba duit ai keur sangsara jadi babongok sia silip sindir siloka sasmita kalimat seni mata bangsa urang kudu resep kana seni ulah anti kana seni ari seni teh budaya ari budaya teh buda jeung daya ari buda budi daya kuat na hiji nagara gumantung kuatna nya kalan eta budaya sorangan tak ayeuna teh budaya urang teh geus kolot baheula mah katempo bitis nepi ka balik deui ka imah di samping kebat nu ayeuna mah bitis ka ciri ping-ping di bawah laku nah geus leungit budaya bangsa urangna bener kolot baheula mah hayang dahar wae nungguan kolot seubeuk ayeuna mah boboko biaku anak geus leungit Idul Fitri ngirim rantang baheula mah dituliskeun dulur-dulurna nyai anterkeun ka dulur maneh ngarah naon ngarah kuat duduluran leungit weh rantang rasakeun ku ibu ayeuna dulur asa batur batur asa dulur kadang-kadang mah urang hajat nu diuleum dulur nu miskin kita mah wadah diangkat jadi bambu dadakan padahal nu ngarang darah moal bisa diganti ku darah Jokowi anger we darah urang masing-masing bahasana nyumput disebut teh seni ai seni teh nada ai nada teh budaya lamun ceuk ibu punten abdi mah anti nada tawadul teh Pak lamun bapak nyebutkeun anti nada berarti adan teu make nada kabayangkeun adan asal eueuh nadaan Allahu akbar hayalah sholat sia teh ngajak sholat ngajak gapleh make atuh nada Allahu akbar nada pedah urang anti nada lebih ka jadi ngabarun senang kanu seje nada adalah budaya adalah nada aki-aki dakwah di masjid make nada elina umat muslimat ayo urang berja di Pangandaran geuning osok salat subuh aya aki-aki poho na jam 6:30 poho maghrib itu teh nada menang mata kolot baheula berhasil dakwah ka Indonesia lantaran nyumputkeun eta budaya sehingga urang ulah ngewa karena budaya sabab budaya teh merek urang contoh leutik dina rumah tangga ge make budaya kunaon kolot baheula lamun jelema disunatan sok nabuh pencak silat apan pencak jeung silat
ari silat teh dicokot tina bahasa salat, salat dibawa kana bahasa silet, silet dibawa kana bahasa salut, salut dibawa kana bahasa selat. Naon ari silat, silat teh ngajaga diri. Naon ari salat, salat mah ngajaga batin. Silat pe kudu bisa aya penjahat. Salat ge kudu ngajaga batin. Matak jelema nu salat moal ngewa ka batur, moal geuleuh ka batur, moal rujit ka batur, moal cua ka batur, moal narima kana perkara anu kajadian ka urang sanajan goreng sabab geus nyerenkeun batinna ka pangeran. Matak nu disebut salat ngajaga batin, lamun silat mah ngajaga lahir. Dina silat aya padungdung jeung golempang. Padungdung igel pencanu rusuh, golempang igel pencanu kalah. Di sini dia tukang silat, pan padungdung igel pencanu rusuh, tepakna tepak tilu, pampak, tuh, umpak, tumpak, unti, dogong. Coba jeung golempang, golempang mah tarompet, deuk igel lagi 5 menit cicing heula. Ieu teh gambaran lalaki jeung awewe, Pak. Lalaki kudu sifat padungdung, awewe kudu sifat golempang. Padungdung lalaki rusuh, pamajikan kalem. Lalaki rusuh usaha, pamajikan kalem balanya. Pibeung hareun. Nu paling paur tibalik, lalaki rusuh usaha, pamajikan rusuh balanya. Gede usaha samsara bel. Mata bahasa silat teh padungdung jeung golempang. Padungdung mah igel pencanu rusuh, lalaki kudu rusuna usaha. Nah aya pamajikan anu kudu dipiara, anu kudu ditanggung jawab kudu ngaran salakina. Bener? Setuju nya kana bab kieu. Padungdung igel pencanu rusuh, lalaki teh kudu usaha, ulah ukur tampang doang. Sabab rumah tangga jeung bobogohan mah jauh. Baheula panu apel oge, naha atuh ngarokok. Nyata ceceh tinggalin dompet, iya saya ceceh abdi heula, coba geus kolot ki, nah teu ngarokok, duitna eueuh, eueuh bisa TBC, geus aya beda. Padungdung igel pencanu rusuh, golempang igel pencanu kalem. Nu kudu rusuh adalah salaki, nu kudu kalem adalah pamajikan. Meureun katoong ku ibu ge lalaki rusuh usaha, pamajikan kalem balanya, tapi beungareun. Nu paling paur mah lalaki rusuh usaha, pamajikan rusuh nganyuk. Mah bapak teh ka Bandung tenang 10 juta sebulan, karek ge ngaleos geus nganyuk 10 juta euy. Nu akhirna balik teh duit lapur salakilieur, Pak. Matak hakikat rumus dina bahasa Sunda dina budaya, padungdung jeung golempang teh beda. Golempang mah keur ibu, kalem. Padungdung mah keur bapak, kudu rusuh, rusuh usaha, pamajikan kalem balanya. Nu kadua konsepna, lamun jelema geus bisa silat ngajaga diri, tuluy ngasolat, salat teh ngajaga batin. Diselot teh dikunci. Kunci ulah bebeja ka batur. Di marana ce tos naos, kunci bibir teh ulah bebeja. Bisi lepur pahalana. Di mana ce tos nyumbang fakir miskin. Di mana ce tos pangaosan bareng dana gerhana. Ulah selot. Diselot teh dikunci, nah apan Allah deuk nitipkeun harta, Allah deuk nitipkeun jabatan, Allah deuk nitipkeun ilmu, keur saha? Keur jelema nu nyelot hatena jeung nyelot bibirna, mata bibir teh tong renyeng teuing hayang nyaritakeun teh. Ieu mah nepi ka geus maca Quran jeung salawat ge isuk teh gegetekan ti koro. Kunaon sing di batu poe tos naon salawat sapeuting kumaha sia we imeh ah. Nah batur teh manusia, kuring manusia, teu perlu batur hayang apal urusan kuring. Nah memang dibere nyaho ge dicatet. Tira sia teh jadi malaikat. Sabab Allah geus ngutus malaikat Raqib jeung Atid, tugasnya nyatet pagawean hade jeung goreng, hadena ibu dicatet malaikat, gorengna ibu ge dicatet malaikat. Nah naonan dibeja-beja ke batur, nah memang sia teh iraha jadi malaikat. Bener. Gerayu urang rapet nih dia. Ulah sok hayang ngabeja-beja supaya ku Allah dititipan sagala-galana. Mata hakikat hirup salut selot dikunci. Lamun geus jelema bisa ngunci, maka bakal datang adalah salut. Salut teh dihormat batu. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum waladina utul ilma darajah. Allah ngangkat derajat manusia ku ilmu jeung ku iman berbagai derajat. Salut dihormat. Nges bisa salut bakal selat lega ibu, lega bawasanana, lega kabijaksanaanana,
lega pemikiran anak, lega dadana, dihina, diledek, dicaci, dimaki, lega dada, diterima negatif, dirubah jadi positif. Batur jahat, diterima jahatna, ngan dibalikkan buka hadean. Bisa ketika dia. Batur balet ibu nu seuri, batur pedit ibu nu merek, batur tarananya, panggelana ibu nanya. Juh, lakukan. Insya Allah disebut nu gelo. So, ibu balet, salaki, seuri, hareupeun ibu. Baut, kumaha cing pelempeng ku aing. Marut teu berat, Pak. Berat. Kan kudu kumaha pamajikankeun baut supaya jadi seuri, deukeutan. Menta hampura. Mah, rumaasa bapak we anu lepat. Naha, maka jeung bapak kudu ngarti kana kalepatan sorangan. Moal meunang ngalawan ieu mah Pak. Jenderal bintang 4 ge ngeluh ku ieu mah. Presiden sekalipun ge keok ku ieu mah. Teuing atuh deui teh egois teuing hirupna teh. Mungkin jeung aya uang aku bukan uang ayah. Sia teh mah lieur. Baik, berseserian kena teh seuri teh tanang sadar teh. Maka hakikat hirup selat teh bijaksana. Nu kalima silet teh seukeut saciduh metu saucap seukeut mata dicopot tina bahasa silat mengajaga diri, salat mengajaga batin, selawat atau ngabeja-beja perkara kahadean urang, ngarah salut dihormat batur, geus dihormat batur jadi selat teh lega babasan, lega dada, talung lega dada ibu daripada lega imah. Lega imah sempit dada eueuh nu nganyang. Lega dada sempit imah loba nu nganyang. Tinggal nanya ke awak ibu, kunaon imah lega eueuh nu nganyang, dada sempit. Teu kaur batur ngaranto, tong amang di dieu geus aya leungiteun, sempit dada. Ucing ge embungeun ungahna ge, nah bibaledo imah lega eueuh nu nganyang, bongan sempit dada. Tapi sabalikna lega dada sempit imah, isuk ge imah ngalegaan. Ku sabab loba teuing nu nganyang, akhirna imah dilegaan, tina naon modalna? Tina lega dada nu boga imah. Bisa. Silet teh saciduh metu saucap nyata. Lamun mapatahan batur teh jempet teh batur teh kitu tah. Kunaon eta silet terjadi? Ku dipigawe. Sodako bari ngeureuyeuh. Tahajud bari ngeureuyeuh. Infak bari ngeureuyeuh. Kabayang teu ibu, sodako bari henteu. Kumaha cek batur? Waduh hirup teh. Teu seukeut. Sing hade budi alus laku hade lampah. Someah daredeh alus budi jeung basana. Matak naon lamun marah mai beungeut teh. Ulah jiga nu boga hutang ka Bang Emo. Lol batur Asep Damang. Eceuk sehat. Punten abdi ngiring ngalangkung. Genah ibu lala jelema kitu. Tadi mah beungeut pucem. Dada dikahareukeun, heulang digibrig-gibrig. Sakedeung deui jiga setruk sia eta mah. Nanaonan perkara kitu mata manusia manu ditilai lain wujudna, lain bentukna, lain jirimna, lain jenisna, tapi teh tilai si hatena lautan jero bisa diteleman hate deet manusia mah punten hese dikobek. Ayeuna ibu ngupingkeun ceramah kuring ungeuk-ungeukan di dieu mah. Kan pelepasan laki baeut ibu kudu sari mah sudi. Batur pedit urang kudu mere mah teu hayang. Atuh batur baeut urang seuri, dah, teu ari. Di dieu mah ungeuk-ungeukan kabeh ge. Ngan bubar ti dieu, ku salaki ditanya, meunang naon dieu pangajian? Lamun bapa baeut abdi nu kudu seuri. Sok atuh, teu hararayang. Nah, teuasna batu bisa dijieun semen jadi bumbu, tapi teuasna hate manusia punten Pak. Teu kajadian anu matak nyuduh kana dirina moal lembut-lembut eta hate. Bener. Dari bagian bakal eureun papolotot ka salaki teh lamun ku Allah dibari jadi panon. Geus jadi panon kakara Pak hampura nya. Nah makin hampura beureun Allah mereng penyakit jadi panon teh ibu sok papolotot tinggal kieu Pak. Leboh tinggal kitu. Atuh bapak bisi yang bisi eueuh sangu boboko di talapu. Eueuh cai gelas dibeupes-beupes. Punten bisi kajadian. Tah engke geus lempang kieu we. Aduh.
geura sok asongan boboko Pak bisa kajekok boboko nyeri tah hate teh Pak matak memeh Allah nyiptakeun perkara kitu lembutkeun hate samemeh ku Allah dijadikeun hal sarupa kitu bener ibu macobrok wae ngomongkeun batur na teu sieun ku panyakit bibir jeding tuluy panteu kabayang jeding tuluy kunaon Allah nyiptakeun panyakit supaya manusia reureuh tina doa termasuk rumah tangga hayang sakinah hayang mawadah hayang warahmah lain karena gelis lain karena harta lain karena pelet tah jago pelet urusan teu payu mah kaleh keneh ku kades ente 37 geus kawin boga budak 2 padahal ngareneng jeung urang kaset urang tapi naha bet kitu kajadian lain ku pulat ku pelet dengan guru pelet nanti kidul ti kaler ti kulot di Pangandaran ge pernah aya bahasa kieu sun adus banyu suci kang adus badan kaula pokosok nyawa rohani mulyakaken idatullah Syekh Rujuk Cahya Fatimah Jalil Karim Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain urung aing buhung-buhungan tarang aing cementerangan bibi aing kudu mirian bibir patemu seuri untuk patemu cahaya ha sarenge ha baracak 7 poe 7 peuting kudu nyengir tibatan payung ngadon ngadagor wah itu 7 poe teh nyikat-nyikat Pak bau we Paling yang dari kaler cek kurang kaler aki-aki nomor teh Allahumma sholli sadana mayar di buana kabogo hurip sajagat aji sungsang larang berang aji sungsing larang peuting wa kholdi aji Allah la ilaha illallah nah ciga idul adha acan takbiran ti ayeuna paling yang dari ka ustad kumaha ustad diberes surat Yusuf wa adqalaha sayin agenda rasul masriki foto itu wahyi diliyata takolamun ulah aing ngakasia urusia aing ka aing bisa ngakan kajeun cetang bobo ngakan cai asal bari olo-olo diangkang ke Bambang di jalan gede ya bupa cipur-cipur bakepok kuratu cing tadi kumahakeun abah eta teh tiukeun kana cai ku bantung wedal deuk dibejakeun wedal kuring kalahiran kuring jumaah keur waktu gerhana bulan poe Kamis jam 12:05 nolong we kuring karena gerhana teh jumaah ibu nak guna genep bisa aya nu bogo ka kuring pek puasa genep poe nanti batan payung ngadon begu nah da jodoh malah ini kudu ku tatapa jeung kudu ku puasa kun payapun milik Allah bener yang bisi sa palan kuring teh jumaah sekolah ka kuring jeung rebo alus teh repo jumaah genep pan rebo lumayan dihijikeun teh jadi silumuh dunya moal lara ibu jumaah ngan sifatna cai rebo sifatna daun pan cek batur mah alus teh cai jeung daun teh dipelakeun babari jadi loba usum halodo garing kabeh dari abah maon jumaah ada si emak rebo kamana si emak cerai berarti sakinah teh lain ku eta repok ayo repok teh lain jumaah jeung rebo teu kabayang lamun salah jeung salah ngaduruk imah dua anak salah saseuneu pamajikan seuneu wow moal teh imah beak tilu siki mah lain bab eta tapi disebut repok teh rep jeung pok da ieu ceramah teh bisa genah ieu teh ku repok kuring ngomong ibu nu jempe tak elam ke balik ibu nu ngomong abdi nu balik repok artina repok teh silih dengekeun mun salaki keur nyarita kupingkeun kudu ungut-ungutan repok ibu nu repna salaki nu pokna tak elam balikeun ibu nu ngomong salaki nu jempe silih dengekeun kabayang teh lamun pacenta-centa HP tadi blender itu ngomong iya ngomong nganu ngadengeun saha kali-kali mah urang teh diajar ngadengekeun pasangan urang salaki nu jempe pamajikan nyarita salaki nu jempe da lamun duanana ngomong mah langsung dikade termos dibalangkeun malahan kompor gas dibalangkeun isuk-isuk damai mah panglinyukeun kopi asa cukang keur mentas apaan ku bebengok sia komporna masugana aya atuh langsung naheureulah cai pan dikade ku bebengok maneh ari termos peupeus ku hulu sia da eta mah ger deui Pak mata nu disebut repok jodoh teh lain wedal jeung wedah tapi repok teh rep jeung pok rep artina jempe pok artina ngomong lalaki ngomong pamajikan jempe
ngandaranya ke ibu susurian lain tipe gitu ibu salaki ngomong ke cici mani teh heula nyaho urang oge kalaka salaki dulu apa cici ya Pak nah geus sadar urang salaki mah geus sadar moal meunang ngalawan talung titah perang ka Papua sahabat memori ibu mah teh sabaraha giga masalah 10 tahun ka tukang diomongkeun keneh poe ayeuna ya baheula oge maneh pernah ngabecek awewe sejen 10 tahun ka tukang Pak jadi memorina teh sabaraha giga eta ku kuat-kuat teuing well kumaha ini kamol dijingjing pemajikan romantis aya budak parawan lipstik na murah dicopot ku salaki ibu neng ieu lipstik ka kantun wajar lamun salaki nulungan batur wajar itu cek parawan nuhun bapak eta salaki ibu nyebutkeun sami-sami yakin kuring leungeun dilesotkeun mah bade tiung nu ieu sami-sami ieu slop mah sae keur mamah sami-sami timah datang ka mall deuk balanya rongkah 25 juta deuk dibeakeun datang ka ditu ukur meuli sami-sami Pak atuh mamah bade euih ai moal balanya mah sami-sami tuh hayu atuh urang euih sami-sami teu punggung ngalawan ieu mah tah heuh pokona mah well pisan pokona ceuk salakina teh ngabaso heula atuh sami-sami euih atuh yuk lebet kana mobil sami-sami datang ka imah da teu ngomong datang ka kamar sami-sami ari ibu damang nyopot lipstik salakina timuruna bebeakan kunaon lantaran pemajikan perasaan dipake baperan sedangkan lalaki akal matak moal kawin antara akal dan perasaan lalaki mah wajibna teh mikir ngakal ngarah pamajikan ngake lalaki ngarah pamajikan nakal matak dibaudan ku pamajikan nakal kumaha carana jadi seueur cabut duit 5 juta asongkeun kana lahuna kubro langsung keur baeud calaha wae empat tadi kontak lalaki mah kudu bobot kudu dawog dina ekonomi sabab cinta teh lain sebatas makan cinta lamun jelema makan cinta maka berakhir dengan air mata tapi lamun jelema ngadahar sangu minumna adalah cai teh lamun makan cinta hampura bakal cirucut cai mata akal jeung perasaan ibu mah perasaan modalna salaki mah akal mata lalaki mah mikir lamun awewe mah ieu ata kudu ngarasakeun ibu teh kacape salaki kali ti panyabaan papanggeuna lawang panto rengkuh bapak geuning sumpi cokot leungeunna tuluy suntangan geus suntangan bapak dari bade cai nyokot cai anu tiis jeung bae tambah gula dikeun ka salaki bari kupun tenan hargaan salaki teh atuh peureun cai bari atuh ngahargaan dikeun cai suruput ku salaki diinum ka tempat jiga nu amis ternyata nu amis teh lain gula nu amis teh budi ibu ka salaki kajen teh manis dibikeun aya ibu ngocobrot teh mah hayang nyebrok geus kitu beli bapak teh acan ibak mangga jajak heula ku abdi bade ibak asupkeun ka WC dikeun anu odol jeung sabun ulah pokok tetengan mana anu mana sabun can mani geus lieur geus ibak papageun deui ku ibu teh parantos bapak bagaikan raja we kumaha lamun ibu hayang dianggap ratu ai ibu hayang dianggap ratu ai ka salaki ngapiraun ibu mah geus keluar dicai asongan deui sarung jeung popok kopiahna kebutkeun sajadah da kul salaki salat ibu cicing we lalawang mushola deuk naon deuk ngagabrug salaki beres salat kuliwat ka hareup nyuh lalawang salaki da reeton atuh well nyuh lalawang salaki pokoknya nyarita nu hade sing bisa bapana puputon kemang kedaton buah kolbu cengciman jiwa bapak teh hormateun abdi dameun abdi raja keun disim abdi tiba heula nepi ka ayeuna rumasa nu ngaran pamajikan can bisa digemakeun ku salaki punten demi Allah lamun aya pamajikan kitu boga duit loba dibikeun tah kabeh oge asal kitu ieu mah pan hohoah boga 100 juta gitu hayang bikin 50 lagi nah sieun disuka burantak tah ditempotina kiceupna ibu teh punten kiceup kieu mah kiceup henteu kitu ka salaki teh nu aya ge salaki datang teh keur capek lu atuh teh budak
saragam can diganti bolion ka warung hutang urut sia salaki datang teh lain dibere budi nu hade tapi dibere amarah nu rongkah yakin rumah tangga anggang tina sifat sakit. Simbol deui sawer ibu di papagu waleng saya nying meureun mun aya mun eueuh bae ka urang teh kabeh karena buah rengser teh malas juta taluturan gerhana saridona dari bab rengser urang ge nyaho papa budak lakina bagja temen mulia temen anak ini isuk kata sebenarnya bukan isuk nun wilujeng rawuh di anti kamari dilanglangan kasimpangan nyebut lagi eta lengser nu kasep Satya kajian pengantin goreng nu kasep nah sieun teu dibayar banyak nu goreng ya begitu nu kasep Satya nun haturan di papan antayan mojang diibingan digendingan dirampakan rampak kendang haturan nu kasep sumping nun haturan ge calik dina kursi gading kencana di papan juru kawih jeung juru hias asep mimiti diwuruk dangukeun ku dua cepi hoyong pangantenan deui simpen di mana nu jembar ayeuna mah beda deui zaman hidup lalagasan teu aya anu mereudi itu nu tukang keur ngomongkeun abdi haresan kieu cenah teu sangka cenah nagara nu keur kaset alus sorangan nun dari Allah ngomong gitu demi Allah kalau menbelah dia hari masa teh ganeng jelema teh runturun jati rahayu manjing walagri sa papaosna Islam ngabogaan ciri-ciri nu pahili umat Asep ulah lali patokan tina agami kakara kolotna narai ka luhur nu diaburkeun teh hiji beas dua es bonbon nyapan urang orang jadul es bonbon limun Pak terus naon deui ibu pan kaulinan ge gatri galah bare teh lain PS tetep es bonbon we jeung eta limun dianturkeun diaburkeun geuning si eta teh beas teh wur awur beasna diabur-abur papagahna teh kieu lalaki teh wajib ngawur ka pamajikan ngawur lahir ku dunya ngawur batin ku agama lahirna ku dunya imah pageuh baju teu dar sebeuh kongkorong boga geulang aya raos kapuping bapak imah pageuh baju teu dan sebeuh kongkorong boga gelang aya raosna ibu bawa kana agama nu disebut raos teh sakinah jongjon imah pageuh baju teu dan sebeuh kongkorong boga gelang aya jongjon kan mah gera masak tapasakeunana mah gera nyangu tabeasna mah yeuh anting yeuh antingna mah gera balanya yeuh artosna mah gentos acuk kuno sae yeuh acukna raos kapuping bapak ternyata genahna pamajikan teh di dinya tempatna imah pageuh baju teu dar sebeuh kongkorong boga gelang aya hutang teu boga raos ini bener heueuh matak lalaki kudu bobotna ekonomi jamin lahirna kadua jamin batinna moal geulis ibu teh tanpa alat teh geulis ayeuna mah ku alat irung pege ieu mah kalah dicapit ku para diseusuhan mancung moal bareu heueuh teh
bulu panon wae geus sabaraha ari ibu mun teu salah mah 75 hiji na teh mun dielik-elik ka luhur geuning anu sok riweuh geuning dipake pangaosan nempok urang teh kicuk pajieun berat balik pengajian titik kusuk kana susukan dan nilok dua nana nu kitu wae nepi ka beurang tukang hias we diangkir hasty wedding geus hampir 20 juta Pak ibu teh wajib ngahias diri idza nadorta ilaiha saratka direret kudu masket ditempok di kasanoeun imut lucu ngagelenyu someah daredeh alus budi hade basa kasaha ibu lain kabatur lain kabatur nepi ka someah jeung daredeh ka salaki ditoel ge kuat galak na beak dikarep ai baheula dikekepan nepi ka di dieu geus boga anak 3 pan di dieu tapi ibu teh wajib narimakeun keun bae ibu lintuh ibu gendut mah cirina salaki nyenangkeun tetep dia ge di paroto cina bios tong nyangigir atuh cenah da abdi mah gendut bae cirina salaki nyenangkeun daripada nyangigir itu penipuan dina foto langsing nak kieu jiga deum di jalan geus tarima da lalaki ge aya bahasa tarima abdi nikah kaputri tegas bapak nu wastana neng titik-titik kalayan ngangge mas kawin kus barakat alat gacor dibayar kontan berde contoh ya ATM tarima didinya lain ditarimakeun geulisna hukul kagoreng patutan pamajikan wajib dilegleg geulisna ibu baheula ditarimakeun ngan bijil goreng lagi ditampak sabab judul lagi tarima abdi nikah deuk narima lahirna deuk narima goreng adat mah nya jadi lalaki kieu-kieu teuing nasib teh. Ieu we nu meunang teh lalaki nu ripuh macul lalaki, narima duit lalaki, narima buka tuhu, ini ka pasar mikeun duit lalaki, narima jamna lalaki, nu make aduh nepi ka raos. Nu lieur neangan duit lalaki, nu meunang duit lalaki, anu gaya aduh lamun lain pipa halaeun teu sode kikituan teh kan dasar da Allah mah sebuah pernikahan adalah ibadah maka keur lalaki paingan jeung Nabi lamun mah dina agama dimenangkeun seorang hamba bersujud maka salaki nu wajib disujudan ku ibu arek lamun mah dimenangkeun sujud kasalian ti Allah salaki nu berhak disujudan ku ibu kata kaya nanya bubar jadi tengkenya ai geus kuping dan ceramah kieu sugana suka hate bubar jadi teh goa aya geus salah kinanya nah mah tara-tara teh sesari rada ngaji bio reangan sabab hakikat lalaki ngajamin lahir ku dunya ngajamin batin ku agama teangan lalaki nomor hatikan agama ibu mah saurna aya pangaosan di haji Riki angkat mah teangan lalaki nu kitu mah saurna dacan netepan maghrib netepan mah teangan lalaki nu kitu mah aya tos netepan teh wiridan ulah rusuh teangan lalaki kitu mun subuh-subuh mah nah dacan ngadoakeun ibu Rama teangan lalaki kitu aya lamun Allah aya hiji tah ieu pada neangan ini lalaki nu alus mengajarkan agama ke pemajikan ada nu gigireun pemajikan bahwa Allahu Akbar pemajikan nanya naon ada geran netepan subuh teangan lalaki nu kitu ku bapak di Pangandaran tapalkeun ceramah kita ada geura sok subuh hareupeun pemajikan Allahu Akbar kumaha pemajikan urang masjid aya der ada nyiniran geus ieu mah jadi ngadon burger Pak sabab hakikat biru lalaki mah tegasna dua ngajamin lahirna ngajamin batinna buuk salamar darah satetes tarima abdi nikah deuk narimakeun lain alus ramukul kagoreng adatan lagi wajib dilegleg bener ibu ge sarua kalau sekali dibeja-beja kana media lalaki sare jepret foto molor wae ulah kitu kumaha lamun salat dirasa kuseup dan nu salah mah ibu ai nguseup dicarek ai laukna digoreng di mana bieu nguseup
ngusep wae ke ieu mah menang ka dia urang goreng saya sana urang jual kuduna ibu teh nyieun solusi lamun salah ki resep ngusep Pak ka mana ngusep milu pangieunkeun eupan sing hade jujur sing alus milu ibu ka Cirata ngusep dua anu bikinkeun subuh pe dikegel tongo tumila sabodo lah tangke salaki bakal ngomong kieu mah eureun ngusep teh bisi capek tinggal jawab maneh eureun urang eureun ngana maneh teh eureun tingali ku aing isuk balau batur di nguseupan jadi rumah tangga mana yang akan solusi lain yang akan masalah kesidik salaki karesepna kana bab manuk anter maruk tina manuk lain pelajaran hirup cicing cicing tina manuk teh pelajaran hirup kurung piit eusi beo murah kurung piit eusi beo mahal dibalik kurung piit eusi na beo mahal jelema lain nempo kurungna tapi nempo beona tapi kurung beo eusi na piit eueuh jadi nusuk di alusan kurang teh kurungna hade diteretes emas jerona piit tak ieu ge bisa jadi tiung di alus-alus ai bibir renyem gamis di hade-hade ali hate aduh kusut saha bener ngomong pabeli tadi kurung piit eusi beo jelema moal nempo kurungna da kurung mah pabalatak tinggal beulieun moal aya kurung anu leuwih harga tibatan beo ditempo teh beona mah jadi manusia teh pelajaran tina manuk manaon tong sok larajo kurungna tempo mah eusina kurung beo eusina piit teu payung bener imah opat mobil opat ngan tiap bulan ngebulu-hulu nu aslina mah geuning ieu tah eusi hatena lain kedah kuring resep kana manuk ibu demi Allah kan dia mah ladang ngapakuran jadi lamun salaki resep kana manuk tutur teh mangmelikeun malah kan biasana nu kana manuk mah modalna teh bohong pamajikan teh nyaho harga murai teu hata totong dibahas pamajikan teu apal harga wambi pamajikan teu apal harga cakrowo pamajikan teu apal harga beo pan balik teh geus meunian wae manuk ningang pamajikan nu ngewat ada murah pira wambi 1 juta nya mah kalakuan urang pernah oh teh babaturan datang ka imah pun biang mah cenah hade ta wambi teh cenah si Amang resep manuk menang meuli 1 juta wios cenah ku abdi gentosan 2 juta kok bae cenah Asep padahal meuli nama 5 juta datang ka imah mah ka mana wambi nah cenah maneh ketemu menang hasil 1 juta tah ieu modalna dijual hasil 1 juta pelegu tina 1 juta jadi 2 juta lain hasil mah 3 juta lakunna ge mata kana bab manuk mah pun teh lamun teu resep duanana yang seperti itu ingkang teh ya gitu teh ya nya aya jejer nu 100 salawe bari lamun dipikir pak karesep manuk jeung karesep kana jejer demi Allah pamajikan kasisikeun manuk anis daharna woi apel beureum pamajikan nu burukna kenari no puyuh nu geus asap pamajikan nya jadi ibu nomor 2 nya eupan kata eupan nepi ka nyieun eupan ge pan ileud foto no sireum galei jeung roti nyieun eupan ti mimiti dahareun ge buah pir keur anis apel beureum keur anis dicopot ku pamajikan dihawa keur anis ngan ibu ulah amok lamun salaki nyalurkeun karesep kanu kitu alus daripada disalurkeun ka awewe. Aduh, nu paling bagus mah nya nguseup ka awewe asaraka sia teh. Kumaha teh lamun salaki resep nguseup tutur teh.
kumaha lamun isuk salaki urang hayang joget jeung Ade Astrid antap. Yo, lalaki joget luhur kamu ibu kuat amat kerdahara sukana irung berkes. Minum kana ceuli. Ketika kakerot suku diputar-putar nepi ka molong kursi batu. Saking ku amat nyedak tenaga bidok, salaki joget bari nyawer artis, naik ka luhur kamu jolowok ke sia. Ka artis 100 kain 5.000. Ibu teh ngawewirang salaki hareupeun umum. Joget ke kantor pengadilan agama. Nu salah ibu, undang-undang bab joget eueuh. Mun undang-undang kekerasan dalam rumah tangga kakara aya atau kudu kumaha sia teh ustad lamun salah geus joget milu jeung ibu ka luhur parek joget nya jeung Ade Astrid teu meunang antau lain muhrim sok jeung aing sok tah bapak geus isuk deuk joget kudu jiga nu gelo ibu teh jogetna teh ieu son balangkeun mun bisa runtuhkeun jeung panggung-panggungna Ade Astrid toyok ongkoh salah kita mau jadi joget teh ngadon maca Al-Baqarah jeung Yasinah malah anak dicek ngadon istighfar wah juri cai asuh jadi rumah tangga teh lain neangan masalah tapi neangan solusi tina eta masalah salaki resep joget keur resep dicarek ngamuk tuturkeun jeung ibu sok mana joget urang joget matak joget ibu teh kudu jiga nu kieu runtuhkeun, balangkeun, siksa nu nyanyina. Salah kita mah riren joget dari riren. Tinggal kieu mane eureun urang eureun. Kan lamun mane teu eureun tingali aing mah haji riki geus eureun hajatkeun joget di jalan aing mah. Seangan solusi ieu. Paling cek batur jaroget dua anu gelo cek batur. Cek tatangga rada gelo da mah salaki kitu, pemajikan kitu. Persetan rumah tangga ngadenge batur da moal ngarasakeun naon dirasa ku urang, bener. Asli bu dek batur ngomong gitu dek batur ngomong kieu tong bancet di denge bangkong di waro nah nu ngarasakeun rumah tangga mah urang duaan meunang urang pamilih urang kolot ge ukur samur doa batur oge ukur samur mere bari leutik ponca 50 mere 25 geus rugi 25 mata rumah tangga kumaha ceuk dua tong gampang bebeja ka tatangga tong gampang bebeja ka dulur tong gampang bebeja ka indung jeung bapak nah pikiran teh harta gede dengan kahajiri ieu jelema aya dengan ka urang mah entong ibu asli nya ari keur hajiri ngeukeun bae lah teu wayang golek 7 peuting bodoh deuk Ade Astrid tabeuh 2 bulan oge sak bae deuk saha wae terserah tapi keur urang mah ulah nya bisi keur hajat joget bubar hajat jebleh tujuannya ngahibur pada ka urang mah haji riki bade ngahibur we ngahibur sararea syukuran barudakna pernikahan baru abdi ge anjing aya ka dieu hayang ngeuleuh urang ge Ade Astrid atuh kan abdi teh anjing mah bade di topi we di seudeun wawu pasieun kieu pancen umum nah ustad dari dangdut ulah kitu-kitu teuing ibu ada jelema urang oge kalau butuh hiburan teh oeang pokona deuk urang teh isuk kada sudah hayang nonton urang wae nu ditonton batur atuh kali-kali urang nonton baturnya bu alhamdulillah hayang nyawer joget itu bisa sieun badubang plak adi tuh abdi kita ke belah dieu teu bisa jogetan tuh jadi rumah tangga teh neangan solusi lain neangan masalah sanajan salaki punten mun salaki resep ka awewe sejen ucap kicep ka ulah jeung ngamuk nya kupingkeun ya ieu mah salaki gerak jalan dihareup aya budak ABG pirage ngahewat pirage kitu sia tapi kalau teu beak hiji aing teu beak sia tong disarekan ibu mikir kunaon salaki kabita ku batur buah urang ayeuna geus kieu kabitaeun salaki mata tanya salah kita pak resep kanu loba karang resep nyiun 80 mah pak resep kanu make kolor resep tinggal namprak ibu kadiekeun keur milih kolor jiga nu itu tanyakeun ka artis kolor eta sabaraha 800.000 beli ku ibu pake di kamar nyuruduk jiga nu Garut salah kita bener ternyata urang mustad amar boga pamajikan mung digamis kieu mung di kamar digamis, masak digamis, keluar digamis, asa aing mah asa kawin jeung guru ngaji rumah poe.
nya ke kuring Ustaz mau boga pemajikan lu gamis kali-kali mah modern dong. Lipstick make over kali-kali malah itu 17.000 atuh. Make over teh 350. Wadah atuh kali-kali urang sakipa wae. Komo Kelly malah. Nu rada merakan saeutik. Make over sapake teh 1,5 juta teuing. Anu lipstick 350.000 mah barang tuang ge bebas. Nah, lamun lipstick ieu dahar teh digegel senok teh. Nah, pan ieu sin antol kana kuah akhirna beak. Mun make over mah kumaha ge sahri. Maka abdi mah menunggu pemajikan teh dek ku eta make make over. Well, pokoknya we boga salah pikir mah jang teu make over. Kajian baik biasa Allah eta we make over. Insyaallah bibir beureum barang dahar teu. Awak seksi kan begung. Da make over. Lain salaki salah. Da lalaki mah aya wajar tuh angka ongka we sejen. Ngan ibu nu kudu berpikir bahwa di urang aya kagoreng. Bener. Ulah wakang ngamu. Resep bapak anu make kolor kitu, resep mah. Kadieun cece tanya itu sabaraha kolor eta? 800 beli ibu 800. Hari eta acuk sabaraha? 700. 8 jeung 7 15. 1,5 juta tak pakaian gituan deui. Nyaho abdi ge nanyakeun ka tukang senam. Beli ku ibu, make sing mah ketenteng. Cicing di kamar, entong keluar. Datang salaki, tempo nyurudukna jika domba garut cik. Atuh da ieu banyak-banyak nu dilalajoan, goyang depan, goyang belakang, goyang kencak, goyang katugu. Nah, nu di imah gebog caw. Nah, lalaki sisirnya bingung urang mah. Nah, cenah cek Ustaz teh can nikah geus apal. Pieu ngobrol heula jeung kades teh dihana. Mata hirup lain neangan masalah, tapi neangan solusi tina eta masalah. Pemajikan baeur, bapak ge kudu mikir, kunaon make jeung baeur, boa aya nu kurang. Toong listrikna geus dicokelan ku bilik. Toong duitna ge galetekan 10.000. Toong nu nagih rabeng. Toong beas eueuh. Toong kerjaan teboga, toong aya nu treng baso ngareret teu geuning tina lawang pantok, regot cai ciduh, aya nu jajan, na teu watir, bapak nu pemajikan kitu. Ya dibaeur ibu teh wajar. Nah, ieu teh kudu dimanja pemajikan teh Pak demi Allah teh. Kudu dimanja ieu teh. Gairah deui nya ngadenge ceramah kieu nya. Tapi pas tadi mah rada bangkelung. Allah tenangkeun bapak. Bro, duit. Kunaon pemajikan baeur bisi aya kakurangan di urang. Kunaon salaki habita ku batur bisi aya kakurangan di urang. Mata rumah tangga menang duaan pek omean ge kudua. Kadua nu diawurkeun teh es bonbon. Ari es bonbon pan warna-warni, pahit peuheur lada haseum, rumah tangga bakal karampak. Dua poe rumah tangga jujur. Gerak tuang sareng si teteh sareng nu ngakeul indungna. Nu usaha mitohana ridho eta didahar ku minantu ridho 2 poe 7 tahun minantu teu usaha jengkel ibu pan aya nu karek 2 poe mah gerak tuang jeung si teteh 7 tahun teu usaha hayam datang kur tete bener hayam bareng lemok peuki usaha tara bari gigireun minantu isupna teh hayam teu leungit dicekek ku minantu. Nu ngaranna laki kudu boga rasa tanggung jawab. Lahir kudu liat, batin ku adab. Matak diawurkeun es bonbon ku kolot baheula, pahit peuheur lada haseum rumah tangga bakal karampak. Leres. Saya teh salah sejenu korbana gitu. Anak iker mimiti mah aduh gila 6:30 oge. Geus diceklan sarung salah kita. Sono. Runjit aing mah. Coba 7 tahun. Baju ibu diceklan ku sareng ngajedog. Jeung marea mari jeung naon ribut. Asli tah. Karek 2 poe mah sono keneh, bogoh keneh. Moal aya bidadari. Karek keluar ti kebon awi. Geus karolot.
jatuh di tajong depan salaki tanya keneh kamu sakit ke puskesmas ya pula lebayna pembongok pemajikan sarua iya bebek aing lebih hayang malah doku umi ada yang lagi coba geus kalorot ieu jatuh di tajong kumaha cek salaki eta batu eta cokor naon atuh kauleman karek dua poe rumah tangga pegang tangan kadeun kesang luat leet coba geus kolot salaki iklek kumaha cek bolong ka melu atuh bakal aya perubahan siklus Pak di mana genah rumah tangga mimiti geus geblus kana rumah tangga punten adat alus bakal leungit adat goreng daratan bener teh adat alus ngadak-ngadak leungit adat goreng marah muncul sing kuat Bapak dabongan urang juga perjanjian tarima abdi nikah ka putri tegas Bapak narima lahirna narima batina lahirna ditampak goreng jeung alusna batina diterima goreng adatna abot jadi lalaki teh bro berat maka ieu ngeunah aya kerasa ku Bapak emotan Bapak rek kauluman ibu rek kauluman numpang geunana gaya saha ieu tiung kudu denai baju kudu denai 3,5 juta tuh teh coba Bapak mah koko merengkel setengah capit sisirangan kalau Bapak ditanya kemana Pak nyate pan Bapak penting dahar coba ieu dahar oge kuat loba diatur lebih ka selok dijegel sieun lipstik ka bawa ku kuah tisu riweuh dibawa sieun kesangan lalakina deuk bau kareke jigan terjadi urusan maka panggilan gaya itu ternyata iya ngan ibu kudu sadar gaya na ibu hebat na ibu alus na ibu saha nu ngamodalan mata geulis na ibu teh kudu keur ieu teh ibu teh geus salah datang ka dieu teh dangdan ge deuk make up dipake blush on dipake gulas geulis ge da urang moal kabita moal da ieu teh geulis kieu teh ibu teh keur caroge ibu lain keur tempoeun urang mata mun bisa mah datang ka dieu teh kitu we rok ngarengkeal deui ieu mah tibalik Pak ari ka batur nu alus-alus aya di imah nyeureupkeun salaki padulilah beukeun heug teu kajeun tong sok kitu sabab tugas ibu ida nadorta ilaiha sarotka direret basket di temposono imut kucing ngegelenyuk someah darede halus budi habebas kedua tugas ibu ngajaga patuangan salaki tina lapar sadiakeun dahareun ngajaga salaki panonna tumpat tempuk anu sejen ibu nu kudu ngadangdanan diri ngajaga ceulina tina gosip ti batur ibu nu kudu bager tong loba unyang-anyang ka batur anu matak salaki teu ridho maka ABBHD mah teu meunang kaluar ti imah tanpa izin ti salaki da kieu ge teu ieu teu ngaribadah ti moal da anu ibadah asli mah itu tuh teu datang ka dieu mah keur nyangu keur masak salakina datang mana teu ngaos apan cek ajengan ge teu meunang kaluar ti imah tanpa izin ti salaki geus alus teh idealis ngeuseuh urang dahar Bapak abdi geus masak tekul barang dahar dua botol ibadahna hiji patuh ka salaki duanya diakeun tuangeun ke salaki nu paling paur ieu teh diizinan ge maraksakeun atos nyangu kade bisa acan balik nanti apa ibu salaki ibu ke lagi nganak kursi aja nungguan ibu dan wae cenah mau berkat gitu ternyata jadi aya suruh pada geus beak ini kata ya tuangeun cana iya gitu Bapak bukti atas pangaosan teh pan aya geus pangaosan kudu aya buktinya kata ibu aya bukti kata gini tapi ge beres pengajian teh kudu aya bukti bisa ditanya aku nu ngarona di mana tadi di Kang Iki jeung di Kades Entek sabaraha jadwal 3 pasti geus apal urang kitu mah cirina teh 3 eta kitu dus jadi lamun aya hiji berarti ti dieu lapur lamun aya 2 berarti ti Cihamplas lapur eta kadua poe teh 3 jadwal ya pasti cirina teh 3 tah ibu ge ieu tah bukti di mana dia pengajian naon cirina iya gitu segala-galanya kudu make ciri ibu
Jadi pada dasarnya rumah tangga itu lain neangan masalah tapi neangan solusi dina eta masalah. Kunaon kolot baheula ngawurkeun es bonbon papagahna pahit peuheur lada hasil rumah tangga bakal karampa. Maka solusina keur lalaki latagdo temenang gede ambek. Lalaki latagdo temenang gede lalaki nu mana asa eueuh. Abdi nanya ke bapak-bapak, bapak rek ka sawah sangu eueuh cai eueuh pamajikan ngaben sare amok teu Pak? Cai eueuh sangu eueuh sedeng bapak geus siap teu gawe sangu eueuh cai eueuh pamajikan katempo keur sare amok teu Pak? Amok. Oke. Ku amok bapak nah cai juk nyampah, ku amok bapak nah sangu juk asa, ku amok bapak nah pamajikan juk budak, nah naonan atuh amok damang bapak. Justru ku amok bapak rumah tangga bakal amburadul, pantau bakal ditonjok, jendela bakal disikat, pamajikan bakal diledek. Dengar-dengarti kabel pamajikan teh kos kebo molor teh dianggap kebo berarti bapak teh jaluna boboko di tempat kosong ditalapun cai eueuh dibabetkeun ini ka tempat gawe kurumuy babaturan kunaon euy gawe teh jiga semangat pamajikan euy pot teu dahar-dahar acan aing mah di imah udah nyampakeun kumaha cek babaturan anu goreng hate ganti pemajikan gitu loba anu hayang ka mana deuk randa hiji randa dua ge panen deuk sampai rupa hade harta boga kita terjerumuslah ka dunia eta pamajikan jadi korban. Coba lamun berpikir Pak buah-buah pamajikan teh keur capek sangu teh buah-buah pamajikan teh keur lungse sun kening salaki nu hade maaf bapak bade damel doakeun nya cek sapamajikan cai eueuh sangu eueuh ngotak lalaki nu hade mah warung ge muka deuk padang ke deuk sunda ke asal mawa duit meuli we nong asin 10 urang 10 bawa ka pakean ngerempok teu dak kual gawe babaturan teu masalah datang ka imah pamajikan bakal nanya ayah hampurannya mama kita dikariut temang nyangukeun temang masakeun jawab ku bapak nu kudu minta hampura nah sarapan di warung heuh da bapak sadar mama keur sare sangu eueuh cai eueuh meuli we bapak teh di warung daripada lapar jeung lambung mah pamajikan bakal nyuung hampurannya bapak abdi teh nu karaos teu bapak we nu kudu minta hampura duanana salah silih aku jadi bener jing rumus sama dirinya duanana salah tapi silih aku karena kesalahan masing-masing jadi bener abdi nu lepat bapak bongan haree cek salaki ayah nu lepat mati jeung jajan duanana ge salah silih aku jadi bener coba lamun duanana aku balen ngutek we atuh mikir sedih pamajikan keur capek buang ke sia mah kumaha cek salaki maneh deui geus lapor kewajiban pamajikan ka salaki lah si haram jadah gelut Pak coba lamun duanana silih aku rumaos abdi nu lepat cek pamajikan cek salaki akang we nu salah duanana ngaku salah jadi bener di rumah tangga beda jeung jelema ngaku bener ngaku bener jadi salah duanana mata rumus hirup mah salah duanana kudu ngaku karena kesalahan dua anu sok jadi pasehat teh nu hiji salah ngarasa bener. Nah ibu radakeun ieu kana hate pengalaman gitu. Tamatan ke deui mah nya mun disalahkeun ku salaki teh rumaos mamah nu lepat kitu nya. Nganda salaki urang mah dikitu bae ngaron nafsu. Heuh mikir sia teh. Kudu deui ibu nafsu sia. Jadi gagal deui Pak. Batak teangan lalaki anu eueuh kamek nalika teu nyangu teu masak ibu sare lalaki teangan anu eueuh kamek aya eueuh teu aya cek lagi hiji abdi mah tiap deuk ceramah pamajikan sare sangu eueuh cek leos jajan we dipecel lele nah nepi ka hebat-hebat teuing eta hate mun eueuh sangu eueuh cai abdi tarang ngamuk ka pamajikan tara demi Allah nah kecan aya pamajikan mah ieu teh teori papatah teori nah kenyataan mah wallahu a'lam bahwa pamajikan urang mau dicekek lamun kitu teh mata rumah tangga nu bener teh
rumah tangga nu neangan solusi lain neangan masalah. Mata kolot baheula ngawurkeun beas artina salaki kudu ngawur ka pamajikan, ngawur lahir kudu nya, ngawur batin ku agama. Kadua ngawurkeun es bonbon, rumah tangga teh sing kuat ya. Naha pahit peuheur ada hasil rumah tangga bakal karampa. Mata ieu teh ternyata pesekeun bacaeun simbol. Mata kolot baheula lamun eudeuh aya pernikahan sok nyadiakeun duwegan tuluy dikadek harita keneh. Naon maksudna duwegan? Aya duwegan teh ibu lamun duwegan lamun kana cau sasikat, lamun kana beas, lamun kana pare sageugeus, lamun kana duwegan mah sasirah. Ya. Kalapa dede, tinggal mesek, tinggal nginum dede. Kumang 400 dipesek, sasirah na 5.000 dede. Kalau jika orang ceramah dia di tukang kalapa aja lah. Iya terus ngaliwat gini. Kalapa dede, sasirah na 5.000, kumang 400 dipesek, dede mah tinggal ngaleut. Gitunya. Nah hanya buat sasirah. Artinya rumah tangga nu hade teh. Lamun geus sapamadegan, geus sapamikiran, geus saide, geus satipe, jeung geus bisa silih adatkeun. Kartos. Geus bisa silih adatkeun. Adat ibu resep balanya salakin teu juga ibu sorangan barang beuling. Sabab urusan jeung resep balanya mah geus 1.000 ge 7 lantai ka kurilingan. Coba salakin itu biasa, cedok ge dihanap. Bari hatana budeg-budeg aral teh. Betul ngobul tina sirah, da bari udun. Eta geus 1.000 sabaraha acuk ieu? 800 salawe. Wios lamun 800, da can tiasa ibu boleh nyam ka lantai 2. Sabaraha acuk ieu nu sarupa 800 salawe. Wios lamun 800, mun cek urang itu dibikeun hanap atuh ya. Nya di mana pemikiran teh atuh? Naik deui ka lantai 3 Pak. Sabaraha acuk ieu 800 salawe. Wios lamun 800 akhirna ngajadikeun nu dihandap cek salaki ai mamah damang. Nanaonan nu kudu naik ai harga anger. Da balik ke eta mah ibu bajuna teh diduruk harita keneh. Jadi kudu bisa silih adatkeun. Sabab awewe jeung lalaki adatna itu berbeda. Lalaki mah akalna, pamajikan mah perasaanana, mata teangan lalaki nu ngahargaan perasaan. Lain teu amot ibu lalaki teh lain teu hayang nyarekan laratasan lain. Ditahan. Sieun bijil ucapan, sieun bijil bahasa anu mata nyerina bebeakan. Lalaki mah punten nya ceurikna lain panon. Sarengekeun ya. Anu mah kudu tegas pisan. Lalaki mah ceurikna lain di dieu. Tah lalaki mah di dieu. Mun ibu di dieu. Mata rata-rata lamun lalaki ceurik ieu teh lagi ceurik. Aduh. Coba ibu mau ceurik. Lalaki sok bapak ge ngalaman pernah ceurik di dieu taleun. Lalaki ceurik. Eueuh cipanoanan Bu. Ieu di jero. Ngagolak bebeakan. Lamun ieu di dieu. Mata copot geuning tisu jeung jimpo usalakeun. Susut cipano. Lagi ibu kudu gitu cokot jimpo susut. Lalaki mah ceurikna lainna panon. Lalaki mah ceurikna di dieu. Paling kecewa na lalaki, betul. Abdi lalaki paling kecewa na lalaki lamun geus pusing-pusing teuing diam 1000 bahasa tanpa basa jeung basi. Naon eta hargaan ku ibu? Sieun ngomong jadi kos nu gelok. Daripada ngomong jadi ngaledek pamajikan, lebih hade cempe ngalawan nafsu sorangan. Benar kades teh. Itu sobat kuring kades teh. Ieu mah ngade teh. Asa nya cenah euy. Otak daripada nyarita lapan satu beaka, mending buuk di bereuman. Jadi lalaki mah sebenarnya kecewa paling berat nalika lalaki geus cici, geus mung nyarita. Eta teh lainna naon ngahargaan ibu. Dalam mun diomongkeun mah wah. Di A nepi ka Z Pak. Ngan ku sabab cicing teh
tak ibu teh entong ngaheureuyan wae. Naon cicing sok ngomong, ulah. Sarua we atuh kucing keur paeh dihirupan. Sarua we maung keur sare dihudangkeun. Cicing. Ka hartos rutin. Eta teh dibere kesempatan ibu keur mikir, urang keur mikir ngan teu pok. Sok we aya nama maneh mikir heula, urang mikir heula. Engke ge bakal aya jalan keur bersatu deui, keur cicing deui, keur ngeureuga deui. Kitu tah. Jika nu heueuh nya ceramana nya, jika nu ngalaman nya. Nah, hama jeung apa? Nempo ibu tina kicep lagi kitu pisan. Layangan solusi, lain layangan masalah. Ternyata rumus rumah tangga teh aya dina budaya kolot baheula, silin, sindir, siloka, sasmita, seni. Dina seni dina naon? Dina sawer panganten. Kalebah mana? Kalebah ngawurkeun beas. Artina lalaki kudu ngawur ka pamajikan, ku lahir jeung ku batin. Lahir ku dunia, batin ku agama. Es bonbon sing bawang sing dabeng sing kuat. Rumah tangga teh bakal loba halangan, godaan, rintangan. Jadi di sakinata fa inal bahru amikun sing kuat parahu anjeun saestuna rumah tangga ibarat lautan anu jero. Bari hese bisa diteleuman. Sing kuat parahuna, sing kuat rakitna, sing kuat tanagana, sing kuat sagala-galana. Rumusna rumah tangga awet teh lamun kuat duanana. Ibu, abdi rek kasihan belas. Tah itu nanya gitu. Ada kasihan belas kecil lilit nya musian dari kikiwan da abdi mah pan kieu kaca terapi da pan beo oge beo karek bisa assalamualaikum punten hargana teh 3 juta teh beo abdi geus beunit teh beo teuing sabaraha abdi asa mahal kene beo jeung duit urang beo 3 kata apa 3 juta kira assalamualaikum punten bapak aya sakitu 3 juta abdi mah sajam geus ribuan kata teuing sabaraha. Tapi pan beo mah aya nu ngalatih, pan kuring ge aya nu ngalatih. Saha? Allah. Jadi ngewa lamun kuring minta harga, da Allah nu merena. Ari beo pan urang nu ngalatihna, nya wajar lalin keur beo duit teh keur urang. Kartos geus sana. Mudah-mudahan rumah tangga si Keneng pun adi sing sakinah mawadah warahmah. Amin. Ibu gesing panjang Yuswa. Amin. Betahnya di dunia teh nya. Nyaho abdi ge. Betah di dunia teh. Sanajan rungsingnya tapi rupa tong loba ngeluh, tong. Mun di dia aya RW ngeluh capek anu jadi RW eureun. Ibu ngeluh, ripuh aing mah hirup di dunia teh. Uih duka itu kaya. Uih. Sabab kerja manu sok loba ngeluh mah ada jawaban tiba-tiba balik ka ditu. Mata entong ngagugulung karipu, entong ngagugulung kacape, entong ngagugulung kalungse. Solusi hirup mah aya di urang kene. Mata ngaran hirup, tong niron karena masalah batur, dan batur ge masalahna pada beda jeung urang. Nahanana gerhana teu boga masalah, leuwih. Nah hajiri kitu boga masalah, leuwih. Nah ibu teu boga masalah, leuwih. Nah anu di Pangandaran teu boga masalah, leuwih. Lamun deuk ngadu masalah, moal anggeus nepi ka jangjangan orayo. Mata kurang mengadu masalah mah iwati ka Gusti Allah. Mun ibu dipangbegerkeun ku salaki ngadu ka Allah, ya Allah calon abdi keur kagoda kurang anak dua anu tadina buukna gondrong jadi anu leucir pan kitu keur beger mana leucir-leucir ku taucok pangleahkeun manahna uihkeun deui rasa kacintana ka jisim abdi salaki balik papageun ku imut lucu bapak geuning sumping kade ulah dihoak geus begernya ulah sanajan ibu apal eta teh keur beger tapi ulah dicaritakeun ge ibu calik suguhan caina suguhan dahareunana siapkeun bajuna siapkeun cai hangeutna engke situ bakal mikir nu di luar mah ukur hayang apalna aing nu di luar mah ukur nyaho kasetna aing nu di luar mah ukur nu pebeungharna aing nu di imah mah nohonan kawajiban kade moal aya awe nu leuwih ti pamajikan bakal kitu tah lalaki teh coba lamun kieu sia mah geus begernya bakal milih itu nah kan situ bager punya uang enggak transferin aku dong nanti ketemuan gitu situ mah betanya saking arang gitu segitu anu kapihatur boga sapanon carang sapakan mugi agung cukup luhur jemar si hampurana para lur anu kasuhun meninggal di pamrih hampura anu kateda billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.